ekonomi dikuasai ku Yahudi, politik dikuasai ku Yahudi. Urang teh ternyata dijajah melalui politik, dijajah melalui ekonomi, dijajah melalui budaya. Kedah harudang budaya di Indonesia teh. Hayu ulah ke Arab-Araban. Ulah orang teh mencintai Arab teh, ulah orang berkiblat ke Arab dina budaya teh. Sebab di Arab aya Kangjeng Nabi, udangkeun budaya-budaya. Masya Allah. Eta Purwakarta anu tatadina negara 1000 Quran kuari menjadi budaya 1000 candi. Gali seputar Serang Pandeglang berubah. Kiai-kiaina geus dicekokan. Ih bake ciu. Masya Allah. Ya kari udah karuah aja mah. Debatek lamun aya kiai santri balik ka ieu mah aju magahan ngaji santri nangan G20 30. Tapi nya teu kasisi teu kagigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup cak beuri handap mati itu. Insyaallah kari ieu